juragan Kanjeng Nabi dipanggil deh supaya kasaksian tuh nucak Kangjeng teh bakal dibaguskeun da ku Gusti teh bukti laragak. Oh antum a'lamu bi umri dunyakum. Geus bea tuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia nya geus kumaha anjeun bae. Da urusan dunia mah. Nah, cek Kanjeng Nabi lamun percayana langsung ka kodrat, yuk ka dieu. Oh, ieu nang pelakan kaula. Di dulu bok ranggeuyanna luar biasa. Godeg sahabat godeg apa iya kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu bisa model ieu nah iyalah jadi tergantung kumaha keyakinanana urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinanana urang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikeun jeung keyakinanana nah nu mantak ieu wa minha tadzkirul asjar hartina ngalanangkeun asjar ngamudakarkeun asjar tangkal kayu teh dikawinkeun waqad aroda alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi ngarepkeun ayat zahara ayat zirul qudrat bila hikmah dek kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditadzkir katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil Kangjeng tuh hasil Kangjeng geuning geus kieu sigana Kangjeng teh neuk dikeseukeun tapi cek Kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageuninganan Kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat mah atuh geus bagus ari eta di aspan anu kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur aspan eta teh minta izin ka askar lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa. Alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi. Nah, diantarlah ku Haji Fauzi. Urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi, dina kalahiran Kangjeng Nabi, akhirna hayang nyaho diantar ka ditu. Ya bener. Eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak. Apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur-sumur di pareuman. Sedangkan Kangjeng Nabi kapan cicing di jeung para sahabat. Cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasa na aya pedagang-pedagang kan sok mampir di uspan atau aspan. Sumurnya coba mana? Padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup. Jangan kabeh teu aya Tuhan. Lain aya pan ieu pangeureunan cak Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah. Kur ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat paraeh sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba tanu rek ujianna borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabenerna mah dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh nah tapi cak Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sadegeun sabaraha poe kan di dieu cak Kangjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma bawa ka dia bibit korma dibawa bibit korma dipelakeun ku Kangjeng Nabi tek ieu sumur tabelah dia belah kewetan setik tek dipelak ku Kangjeng Nabi sok indit cakedeung ka dinya geus gede eta sahabat kieu bae isi korban nu tadi teh lain ieu korban nu tadi teh kabeh kaget kan kabeh kaget aya kala luar deui bebeja maksudna woi tangkal korban geus gede wah manja coba ge urang deuleu ayo orang dulu, di dulu kali geus buahan. Deh, itu tadi tak lain dia. Tadi mah karak gede dong, gua di geus buahan. Wah, cenah ieu geus baruahan. Haju urang bebeja deui ka babaturan bebeja, woi korma do dipelaku Kangjeng Nabi teh, haju gede bae haju buahan. Coba, di dulu kan asak. Kangjeng Nabi seri begaya geura. Ayo geura alaan cek Kangjeng Nabi di alaan, ngawadahan. Wah, mun Haji Habib Rojak aya wah tuh geus dijual ujianana. Dijual ke pasar Kemis aja ngomong. Aduh, di alaan kabeh. Atuh Abu Jahal ge milu ieu ngalahan milu.
Milu Abu Jahal ngalahan eta dongeng keur carita urang macaan sejarah eta we cekula ai Aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu nu nyaho aju eta Haji Fauzi emang aya naon gitu Kiai bejakeun ta dongengna kitu aya Aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deukeut horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen naik bus ka ditu datang dijaga di ditu aya datang ke Aspan dijaga aya guru juru kunci na segala rupa bener perkebunan korma atuh di dinya namanya rahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di naon gitu ngaranna teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum mandi segala rupa tangkal kormana aya keneh datang ka kuari kula gedenya aya sedih aya bunga aya hayang seuri Masya Allah ieu mukjizat ieu sumurna aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan kuari mah cai sing kolocor nah marawa di dunya marawa cai dibawa ka dieu segala rupa ka Indonesia eta tangkal kormana ti Kangjeng Nabi we kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun tangkal korma aya keneh endeu kumaha coba eta lamun pelakan Nabi brodak atuh beak Masya Allah lantaran pelakan Kangjeng Nabi bari mujizat urang ditu nage nanya kula tak ka juru kunci cek nya geus ulah dicaritakeun ieu mujizat asa nyaritakeunana atuh lantaran saha anu endek nyabut tangkal korma eta pae asal neuk kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang deuk kumaha atuh teu menang diganggu sama tangkal korma ieu sumur geus dibangun saeutik belah dieu belah wetan tangkal kormana aya keneh atuh urang ngarusapan we ka tangkal korma sabeda tangkal korma ngan ieu mah mukjizat we diusap bu ja ieu horeng tangkal kormana nanya coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab pati bisa lamun jeung nu di dieu mah bisa jeung urang ditu teu bisa atuh jeung nu di dieu mah bisa bae urang aya sanaam saiwah bae mah nah jeung urang ditu hese coba pang nanyakeun ieu sok buahan teu nanyakeun ku Haji Fauzi nanyakeun tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kan tangkal korma hiji teh dikawinkeun hiji ajibna ge ajib da dieu tak eta pengurusna ge geus teu bisa nyaritakeun hadza min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun mun cerak urang mah ente leuwih nyaraho dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang coba eta tangkal kormana endek diganggu gering endek dipindahkeun aya nu pararae teu bisa tama mujizat tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya teu meunang tapi atuh maling-maling bae mah masalah maling emang ke situ orang Indonesia mah loba maling aduh lantaran hayang nyaho jasa urang sok macaan sejarah we Aspan di mana ya Aspan ditiba heula nanyakeun Aspan nu nyaho nan aya ta mukimin Haji Fauzi diantar ku nyono ka ditu nyana ge can pernah atuh nyasab nyana ge nyasab lantaran atuh nyana urang ditu nanya deui beneran mobil bus teh kurang bensin deui puyeng waya ieu aing bisa balik ka moal ieu bensin eueuh geus bingung ieu lain lalagaan supirnya geus bingung bensin kurang ieu lamun balik deui kurang geus teruskeun bae lanan ku mangke bae nya urang hayang nyaho ka Aspan nya mikiran bensin eueuh nya peuting sababaraha pom didatangan eueuh alas beak mun cara urang bensin heran aing mah ieu bensin di Mekah datang ka beak ieu ieu kumaha ieu urang balik ulah mikiran balik asalnya hobe heula ka Aspan nyaho tak kos kitu urang ngalamun bae masyaallah ieu kakawasan Gusti Allah atuh mukjizat Kangjeng Nabi aya tangkal kormana tetep hiji ieu sumurna geus dibangun di dieu aya mesin terus dilestarikeun maksudna ieu sumurna belah wetan tangkal kormana gede buda luhur harus suburna pohara jasa bisa gedengeun eta kan dikunci tangkal-tangkal korma biasa perkebunan nah eta keur carita nang mukjizat Kangjeng Nabi sumurna menang ngetik Kangjeng Nabi tangkal kormana menang melak Kangjeng Nabi eta ngan ngaleos doang haju gede bae ngaleos deui ka dinya haju buahan ngaleos deui ka dinya geus arasak tungtungna kan Abu Jahal sieun cak Abu Jahal lain lawan urang mending balik bae balik Abu Jahal dan deuk kalawan Kangjeng Nabi ku tangkal korma bae geus sieun
musuh Habib Rojak aduh Gusti Allah cerita makomna carita Kanjing Nabi nyarita kenana cerita pada urang makom hakekat makom thoriqoh atau siapa makom samakom urang memakom syariat di syariat baik ulah sok totorekatan pugu karena syariat doang gidugus beda jasa diajak ngariung ge punten dek ngilu ngariung teh moal aing keur norekat dulu giliran balik ngariung si hayang berkat teh naon berkat maceknya ali torekat ge ka berkat mah beuki sial teh budak aing ngariung embung ai makom syariat bae ulah sok totorekatan sebab kadeuleu polisi asli jeung polisi gadungan kadeuleu abri asli jeung abri gadungan kadeuleu torekat asli jeung torekat gadungan tuh kadeuleu bae lantaran aya larangan-laranganana ketika larangan anakku nyana ieu dirumpak atuh salah berarti teu norekat atawa nyana ieu teu konsisten dina norekatna basa aya torekat ngadaharan duit pemerintah haram teh teu meunang moal wusul ila Allah atuh kajen kumaha ge aya opat minimal teu meunang toma dan lain sebagainya ieu mah keur carita bae mata lamun aya kiai ahli torekat cenah tapi osok datang ke pendopo dibere dah bohong ge make bae gede bohong geus kan kajen teh kiai sahabat geus bohong mah geus sebab larangan anak ye timbul pertanyaan apa tuh meunang ke pendopo meunang eta pan eta ulah soteh neangan parab di ditu ulah neangan parab di pendopo ulah neangan parab di pamarentah ai datang ke pendopo datang ke pamarentah deuk ngaji mah deuk nganasehatannya na wajib bisa bila perlu ulah soteh neangan parab sebab nusok neangan parab ka ditu mah anjing ja asal ditambahi kok dibere bae tulang kiai nusok tulang telog neangan parab ke pendopo kiai anjing teh ngaranna urang lamun dikitukeun pan senep kana jantung atuh tapi eta kan bahasa ahli thoriqoh anjing teh lain nalagaan anjing beneran nya mah ngabahasakeun anjing anu kukula kamari didongengkeun di panggang teh bahasana anjing bae cek guru thoriqoh sia lain jadi kiai anjing emang kunaon teu ngarti panjana manja kula di anjing-anjing pan kula boga murid 500 pan kula ilmuna ti mama anjing sia mah ih ke mama luhur teh nyebut anjing coba tarik dah kumaha anjing mah idadu nya di mana-mana ditambai akbala wa idza ruda insoropa mun ditambai datang mun digebahkeun indit januk kitu mah dikembur aing anjing kuari sia kuari ditambai ku bupati datang di mana digebahkeun indit si anjing jahe cek nanya ja di lembur kula ge anjing gos gitu berarti aing anjing ye tuh ahli thoriqoh mah teu kira-kira ka murid anjing sia mah kos kitu mah mondok deui sia senang aing ilmu aing dikitu-kitu ku sia itu cenah santri mah makhluk tinggalkeun ka Allah kejem ahli thoriqoh mah atuh mah lain kitu pana tuh aya ka pendopo lah ja urang macana teh emang kos kieu teh pan loba kabutuh bener teh susuganan bae dia banyak norekat kos kitu babeten habak ya tarekat kos kitu loba kabutuh buruganan hawaij aya di ditu hawaij nah teu bisa kitu endek enten teh atuh endek norekat endek sing tegep ulah atuh ayo sagala bebeja endek zikir thoriqoh naon ieu cenah aya di aing kabeh atuh bebeja teuing deratus ya endek zikirna da bakal kadenge ieu kege kanyahoan make zikir naon ge kadengean cara narikna bener jeung teu ge bakal kadengean ye ieu mah bangsa kiai anjing kabeh meureun wae di dieu hate-hate orang kan kadengena ge iza du'iya akbala wa iza ruda insoropa di mana ditambai datang di mana digebahkeun atuh eta mah kos kitu tak ulah soteh ka pamarentah neangan parab ari datang ka ditu deuk nganasehatan mah bila perlu wajib jadi ulah soteh lain ulah mutlak maka tanda kutip ya ai ieu nu osok datang ka pendopo eta mah wallahu a'lam bissawab jadi lain ulah ngahijina jeung pamarentah parab ulah neangan parab nah ieu lah tah makom samakom jadi tetep bae nu bodoh mah nyaritakeunana tentang asbab hikmah jeung elat wa kadzalika al-qada wal qadar wallahu a'lam bissawab naragagan Kangjeng Nabi dipanggil deui supaya kasaksian tuh nu cak Kangjeng teh bakal dibaguskeun da ku Gusti teh bukti naragag oh antum a'lamu bi umri dunyakum
geus tuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia nya geus kumaha anjeun bae ya urusan dunia mah nah cek Kangjeng Nabi lamun percayana langsung ka kodrat yuk ka dieu oh ieu nang pelakan kaula dulu bok ranggeuyanna luar biasa godeg sahabat godeg apa iya kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu bisa model ya nah iyalah jadi tergantung kumaha keyakinan urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinan anak urang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikan jeung keyakinan anak nah mantak ieu wa minha tadzkirul asjar hartina ngalanangkeun asjar ngamudakarkeun asjar tangkal kayu teh dikawinkeun waqad aroda alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi ngarepkeun ayat zharu ayat zirul qudrat bila hikmah dek kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditadzkir katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil Kangjeng tuh hasil Kangjeng geuning geus kieu sigana Kangjeng teh neuk dikeuseukeun tapi cek Kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageninganan Kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat mah atuh geuning bagus ari eta di aspan teh di aspan kan kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur aspan eta teh minta izin ka askar lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi nah diantarlah ku Haji Fauzi urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi dina kalahiran Kangjeng Nabi akhirna hayang nyaho diantar ka ditu aya bener eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur-sumur di pareuman sedangkeun Kangjeng Nabi kapan cicing di jeung para sahabat cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasa aya pedagang-pedagang kan sok mampir di Uspan atau Aspan sumurnya coba mana padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup jangan kabeh teu aya Tuhan lain aya pan ieu pangeureunan cak Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah kudu ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat paraeh sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba tanu trek ujianna borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabenerna mah dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh